Sampurasun wadia balad pecinta dongeng ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita carios an enggal pamirsa, dongeng anyar. Ieu dongeng judulna Kasarad ka Alam Jin. Ieu mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun lak saketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sareng ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangseerkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga urang kawitan ieu dongeng enggal anu judulna Kasarad ka Alam Jin bagian kahiji. Kumaha jalurna ieu carios sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah zalan tumpak dong dong tes. Harita teh poe Jumaah kira-kira tahun 1888. Kabeneran ti isuk keneh mula hujan ngaririncik mawa hawa anu ngeunah pikeun narik deui simbut kulantaran angin karasa nyelecep tiis. Sok sanajan pangabutuh di imah mah paturinjeung narembongan, tapi dalah di kumaha sabab poe harita mah hujan teu mere kasempetan pikeun ngembangkeun bakat, khususna bakat kubutuh. Lamsijan kitu katalahna saurang jajaka kampung ti kulawarga anu miskin. Manehna masih keneh ngarengkol bari ngagejed disimbut samping lancar dina dipan anu kasurna geus ipis jabalepet. Sedengkeun maunah salaku nu jadi indungna Lamsijan harita rek maksakeun diri tuturubun buburuh ngoyos kusabab poe eta eueuh keur pi soreun. Napa beasanana estu lain bobohongan geus teu beas geus eueuh beas sasiki-siki acan. Samemeh miang ngoyos maunah nanya kanu jadi anakna anu masih keneh morongkol,
Ijan, ari maneh moal tulus kitu buburu ngunjal kai teh? Cek Mauna. Saacan ngajawab, lamsijan harita kuliah heula bari gigising. Teu poho heuai bangun anu ngeunah pisan. Moal tulus meureun maeng. Kapan hujan kieu ieu teh? Jaba laleur meureun di leuweungna oge. Paur mah bisi tuku sewad, ke malah katinggang lain untung mah. Nya karep atuh ari kitu mah kumaha maneh we? Mama darek ngoyos ieu teh ka sawah Haji Tarya. Ulah maksakeun mak, kapan sakieu hujan ngaririncikna. Ongkoh batur oge meureun, moal daratang da taririseun. Cek lamsijan ka indungna, bari neuteup pinuh ku rasa karunya. Ari maneh, ari geus kumaha deui atuh Jan? Kapan di imah teh geus eueuh beasa siki-siki acan. Engke keur dahar sore. Dikitukeun mah, lamsijan jadi lengah ulang, semu bingung dan memang bener sanyatana. Kayaan ekonomi di keluarga nate sakitu waluratna, sakitu waleritna. Jalaran mun teu buburuh sapopoe oge, alamat eueuh jang dahar poe isu. Lamsijan nah hatena jadi kacidana langsana. Komo sawaktu nenjo indungna anu geus rengkung balas buburuh ka batur. Da cacakan mun aya keneh bapana mah meureun aya nu mantuan. Panon lamsijan jadi ranut-dut saking ku sedihna. Nu matak maena gancang nyarita. Geus wae atuh mah, mama ulah ka mana-mananya. Keun we lah kuring nu bakal buburuh mama. Cicing mama di imah lah bisi ti kosewad ge. Kuring ayeuna rek nyamper heula Mang Seno anu boga kaina. Nah, keun wae atuh Jan. Da mah oge kuat keneh hujanan mah tepi rage hujan ngaririncik ieu mah moal matak ngabaseuhan baju-baju acan. Cek Mauna di barung ku rasa hate anu peurih. Alatan teu bisa nyugemakeun anu jadi anakna. Da lain teu hayang nempo anakna jiga batur, khususna anu sapantarna. Ubrang abring ka ditu ka dieu bari moal motor. Tapi kulantaran hirup manehna sakitu buktina. Sasatna jang dahar oge dang darat. Jeung dahar oge dang rat. Jadi wayahna we Maunah ngan ukur bisa ngadungakeun, mudah-mudahan we anakna mah dipanggihkeun jeung kabagjaan. Harita kadenge lamsijan nyarita deui. Nyama keun we lah. Sanajan emak kuat keneh oge, tapi kuring moal mikeun mun emak kudu tuturbun bari hujanan mah. Peperieun atuh ari keur halodo, da kuring oge tara nyaram ieu. Sok mama sing tenangnya, daguan kuring rek buburu heula keur engke meuli beas. Cek lamsijan anu terus sagedang dan disalin ku papakean rebig. Nu satuluina mah sanggeus saged nyoren bedog, lamsijan pamitan heula kanu jadi indungna. Mak, kuring makatranya mak. Tapi rek ka Mang Seno heula ieu sakedeung nanyakeun kaina nu belah mana. Nya atuh Jan, sing ati-ati we di jalananya, kade laleur Jan. Tembal Mauna bari ngecelakeun cimata. Ngajajabkeun ku paneuteupna anu marengan lengkah anakna. Ngagedigna lengkah suku lamsijan kembat norobos ngeprulna cai hujan. Leumpangna semurusuh mapai-mapai jalan satapak anu leueur bari dipayung sadahan daun cau. Palebah saung butut anu teu jauh ti sisi jalan gede kapaksa. Reg lamsijan eureun heula pikeun ngiuhan. Alatan hujan teh geuning beuki ngagebret wae ngagedean. Dina luhur talupuh bari nangkep tuur panon lamsijan
nempo ka pelebah jalan anu mindeng di liwatan ku jajaka-jajaka sampatarna anu rek sarakola. Teu karasa sabot keur ngalamun kitu, tina kongkolak matana kaluar cimata herang. Sabab manehna ras inget ka nasib diri anu teu sauntung babaturanana. Sabar hate. Mudah-mudahan kahareup mah diparangkeun aya milik anu teu disangka-sangka. Keun wae teu sakola oge, nu penting mah gede milik jeung bisa nyenangkeun nu jadi kolot. Kitu gerentes hatena Lamsijan. Dengan eta nu hade dipake ubar pikeun ngobatan katunggaraanana. Sabot keur ngalamun kitu, ujug-ujug kana cangkengna karasa aya anu nyolok. Gurubug. Atuh Lamsijan ngagurubug, ngarenjag kaget, bari terus ngalieu. Pas ngalieu, ana breh teh teu kanyahoan ti saanggalna. Di tukangeunana kiwari geus aya Mang Barna anu keur nyengir. Ari Sugan teh memedi uing mah. Kalang ngaraluas geuning Mang. Ceuk Lamsijan semu keheul dume ngarasa ruas. Hampura Jan, hampura heureuy Mamang mah. Keur naon atuh barina oge di dieu jeba hujan kieu. Rek ka mana kitu Jan? Tanya Mang Bara anu mencerong semu karunya nempo pamuda Kasep nu sakitu bageurna. Puguh tadi nama uing teh rek ka Mang Seno Mang, rek nanyakeun kai unjaleuna. Tapi gini hujana kalah beki ngagebret kieu ieu teh. Nya kapaksa uing teh ngiuhan heula di dieu Mang. Deuh teuing Gusti karunya teuing. Ulah Jan, ulah maksakeun nu jalan kai bisi tiku sewat. Kapan dileuweungna oge pasti laleueur atuh jalanna. Geus mending isukan deui we Jan. Ongkoh mangselna oge moal mikeunun ari keur hujan kieu mah. Da sieun cilaka maena oge engke katempuhan. Walon Mang Barna meuni karunyaeun pisan nempo Lamsijan anu pikawatireun teh. Keun wae Mang lah, rek ditanyakeun heula we ka Mang Senona. Susuganan we mikeunun. Ongkoh karunya ka si emak. Da di imah geus teu bogaeun beas sasiki-siki acan Mang. Barang ngadengi omongan kitu ti Lamsijan, hate Mang Barna beuki ngaleket teh saking ku karunyaeuna. Nu matak harita Mang Barna langsung ngajak Lamsijan ka imahna. Ya Allah, Gusti teuing. Hayu tuh Jan, ayeuna mah mending miluh heula we jang Mamang ka imah. Ayo. Keun masalah teu boga beas mah, engke ku Mamang di bahanan. Da kabeneran kamari teh tas nutuan rada loba. Hayu, geura pohokeun heula buburuh poe ieu mah hayu. Ka imah Mamang ulin. Harita Lamsijan teh langsung ngajawab. Kusabab nya oge aya nu rek mere tapi manehna teu biasa mun narima pamere batur tanpa katanagaan. Maklum dirina embungeun engkena jadi beban pikeun batur. Alhamdulillah Mang, nuhun pisan saacana oge. Muga-muga kahadean Mamang diwales ku nu leuwih gede tibatan jeung nu rek dibikeun ka kuring. Tapi hampura ieu Mang, lain kuring nampik rejeki. Kulantaran kuring teh asa kurang ngeunah mun eta beas teu katanagaan mah. Jadi hampura we Mang, kuring malwaka bisa nampa Mang. Astagfirullahalazim, Ijan. Ye, Mamang mah ikhlas Jan. Teu kudu make tanaga oge, ku Mamang rek dibere. Menggeus lah. Ulah loba teuing pikiran nu kararitu. Ayo, ilu anu ka imah Mamang ayo. Duh, kumaha atuh nya Mang? Kuring jadi era. Kumaha teu mun kieu wae. Mamang di imah aya pagawean teu Mang? Tah, mun aya pagawean keun lah engke uing anu gawena Mang. Sakedapan mah Mang Barna jiga keur mikir. Tapi teu lila kadenge mehna nyarita.
nya geus atuh ari kitu mah kamari mamang teh keur nyeun kanang hayam kabeneran can rengse tah isuk ari ijan daek mah samper we mamang ka imahnya urang ngageuskeun kanang hayam kuduaan. Nya siapa tuh mang ari kitu mamang teh malam sijan nyaluyuan. Nusa terusna harita duanana tuluy arindit ninggalkeun saung butut demi ngajugjug ka imahna Mang Barna anu teu pati jauh ti eta saung. Aya kana 5 menitna Mang Barna jeung Lamsijan karek nepi kanu ditujuna nyaeta ka hiji imah gedong tembokna dicet warna hejo ngora ubina tina tehal hideung pakaranganana dipagar ku besi BRC dina terasna ngajugrug motor sadua-dua paragi anakna sarakola. Hayu Jan gancang ka jero ulah cicing di luar tiris ongko hayu ka jero. Sanggeus dititah ka jero mah Lamsijan nuturkeun Mang Barna anu asup ka ruang tukang. Didinya Lamsijan tuluy diuk dina samak sahlai nu kabeneran geus aya ngampar. Ngopi we heula nya Jan atawa rek teh ieu. Cicing tenang nyalase heula da ongko hujan kene ieu nya. Cek Mang Barna. Uyos lamang kopi we Mang. Hamburannya Mang kuring kalah ngariweuhkeun ieu teh Mang. Henteu Jan henteu geus lah ulah sok loba pamikiran anu sejen anu penting mah ngopi we heula ayeuna mah. Cek Mang Barna bari nitah nyeun cikopi ka pamajikanana. Selang 5 menitan pamajikan Mang Barna geus norojol bari jeung mawa kopi 2 gelas dina lampan kumplit jeung dahareunana. Sok Jan diinum tah jeung ranginang we dengan namanya saya aya ari emak aya di imah Jan. Cek pamajikan Mang Barna nu katelah nabi nah mangga bi hatur nuhun bi nya aya we si mama di bumi datara ka mana-mana ari sanes ka sawah atawa kebon batur mah kangge buburu bi. Nya syukur atuh ari waras badan mah da eta kalintang penting mah badan sehat. Sok atuh da bibi merek babanyo heula ieu teh nya sok geura diinum cikopina bisi ti ismanten Jan. Pungkas bi enah bari terus indit deui ka dapurkeun. Sok Jan diinum Jan kopina Jan. Ulah era-era jeung mamang mah. Anggap we dulur sorangan. Cek Mang Barna mairan. Sementara Lamsijan ukur unggek bari tuluy nyuruput cikopi anu geus teu panas teuing. Para wargi sadayana. Waktu beuki beurang tapi hujan teh teu mere tanda-tanda bakal tereh raat. Sedengkeun Lamsijan geus meh ampir aya kana sajamna cicing di imah Mang Barna. Teu lila kadenge Mang Barna nyarita. Jan memangna salila ieu ijan teu kapikiran kitu hayang incah ka kota. Pikeun usaha ngilujeng batur ari sakalian neangan bari sakalian neangan pangalaman mengpengora keneh Jan. Kapikir teu ka dinya Jan. Nya ari hayang nama hayang Mang. Malah sok kabita pisan ari ningali batur daratang ti kota teh. Tapi nya kitu kapan eueuh nu ngajakna oge ka kuring Mang. Padahal Madina aya nu ngajak nguli bangunan pisan oge kajen teuing uing mah. Kuring pasti daek we dengan eta keahlian kuring mah buburuna oge buburu kasar Mang. Oh gitu. Nyakeun atunya engke mun dulur mamang butuheun kenek ku mamang ijan di bijaan. Da kabeneran manehna teh keur bogaeun pagawean di kota Bandung. Nya susukenan we atuh aya milik keur maneh Jan. Nyamang nuhun we kade bejaan kuring nyamang mun dulur mamang butuheun keneh tanaga Mang.
teh malam sijan bari ngerepkeun cikopina. Nu saterusna kulantaran waktu beuki nyedek kasorekeun. Lam sijan terus amitan, najan hujan masih keneh ngaririncik. Ongkoh manehna ingeteun ka indungna, bisi rek nyangu sabab beasna can aya. Mangga atuh mangnya, kuring rek mulang heula we. Sakali deui nuhun pisan mang ieu beasna, ku kuring ditampi pisan mang. Ceuk Lam sijan bari ngajingjing keresek hideung nu rada gede anu eusina beas aya kana 5 liter mah. Nyajan sami-sami keun engke ku mamang di bejaan mun aya pagawean di kota mah. Tah ieu bawa ieu payung ieu, ari rek maksa balik mah kapan hujan keneh ieu bisi lalieur kitu ieu, bisi areeng tah pake payung. Toke gandeng dia lah, hamburanya gandeng tokenya. Ceuk Mang Barna bari mikeun payung warna koneng. Sedangkeun Lam sijan sanggeus kitu mah manehna terus keluar ti imahna Mang Barna. Sapapanjang jalan samemeh nepi ka imah. Na jero hate Lam sijan teu waleh ngadungakeun Mang Barna. Kusabab geus nulungan nyambungkeun nyawana ku jalan mere beas pikeun dahar kulawargana. Gancangna carita sanggeus lempang aya kana 15 menitna. Lam sijan nepi oge ka hareupeun imahna. Nu saterusna mah manehna kekatrok bari uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, ieu kuring datang ma. Ceuk Lam sijan kalayan tepati lila panto imah anu sabagian papana geus di dahar kurinyo teh ngareket muka. Dibarungku sora Maunah anu ngajawab salam. Waalaikumsalam Ijan. Alhamdulillah maneh geus datang deui. Tita tadi emak asa geus nyeri beheung sesongeteun ngalieukan wae kaluar. Kusabab maneh can bol-bol we balik. Mah hariwang bisi kumaha onam di leuweung. Da hujan peda can raat-raat. Maklum laleur bisi ti kosewat eta kamalang mama sujang. Alhamdulillah mah Ijan mah teu kurang naon, jabapan buburuhna oge teu tulus mah. Walon Lam sijan bari asup ka jero imah. Nu satuluina mah manehna diuk dina talupuh anu diamparan samak pandan anu geus lepet. Teu tulus. Terus ari ayeuna hol ti mana atuh kapan meuni sapoe jeput maneh teh? Puguh tadi isuk teh waktu abdi keur ngiuhan di saung sawah diparengkeun papendak jeung Mang Barna mah. Manehna nyarios pajarkeun teh cenah. Isuk diwe buburuh mah da Mang Senona oge moal ngidinan digawe hujan kieu mah. Nya tidinya manehna ngeukehan ngajak abdi ka imahna. Malah dugi ka mahanan beasa garupa meuni sakeresek gede mah ye. Ya Allah, Gusti nu agung. Alhamdulillah geuning ari rezeki mah sok datangna teu disangka-sangka. Sanajan urang teu gawe heula oge, dari geus mangsana jadi milik urang mah teu burung nepi. Mudah-mudahan we atuh milik Mang Barna teh sing ditambahan kun leuwih gedenya jan. Kitu harita Maunah nyaritana dibarung ku rasa bungah kulantaran kulawargana bakal manggih dahar. Sementara Lam sijan tuluy ngawalon. Mohon mah abdi oge teu boleh ngiri ngadungakeun pikeun Mang Barna. Ongko kajabat teh eta isuk mah abdi terek mantuan nganggeuskeun kandang hayamna mah. Hitung-hitungan hunkeun we ka manehna anu geus mere beas mah. Heueuh atuh jan, syukur ari maneh boga pikiran kitu mah. Heula atunya mah ayeuna rek ngisikan heula ieu peung-peung aya beasna. Pungkas Maunah ka Lam sijan. Bari terus ngoloyong ka dapur nu maksudna marek barang asakan. Ngebulna haseup para wargi sadayana. Ngebulna haseup ti dapur hiji imah panggung reot mere bukti.
yen pangeusi imahna salamet tina ancaman kalaparan. Haseupna nyerebung ka luhur mega jiga ngahajar rek mere beja ka Gusti anu Maha Suci. Yen poe eta keluargana Maunah geus menang rejeki pikeun eusi beuteungna. Sore harita sarengsena langit nurunkeun cai hujan. Mega mendung nu tadi ngagantung kiwari sieurna diganti ku bengrasna cahaya sore. Disambung ku cahaya layung anu pabaur jeung seungitna hawa sangu anu kaluar tina seeng katut aseupan. Akhirna sore harita Lamsijan jeung Maunah Sukabunga bala kecrakan dalahar. Najan ukur dideungeunnan ku sambal 2 tapi hatena kacida sugema jeung syukuranana. Waktu teu karasa nyerelekna. Caturkeun poe isukna. Wanci isuk-isuk sarengsena mandi di pancuran nu aya naluhureun balong ulis holil. Lamsijan disalin ku baju paragi sapopoena ari buburu. Ngahaja indi ti imahna teh kira-kira tabuh genepan demi ngajugjug ka imah Mang Barna anu maksudna marek mantuan nganggeuskeun kandang hayamna. Keun wae cenah buburuh ngunjalan kai ka Mang Seno mah arek dibolaikeun we heula da teu ngeunah ku Mang Barna lantaran manehna kamari geus dibere-beas. Atuh syukur-syukur mun Mang Seno daekeun nungguan barang sapoe mah eta pisan anu diharep. Teu dinyana nalika nepi ka imah Mang Barna kasampak teh geuning Mang Seno aya di dinya keur ngobrol jeung Mang Barna di teras hareup. Atuh harita keneh oge Lamsijan terus papalaku heula. Geuning aya Mang Seno di dieu. Kabeneran atuh Mang. Tadina mah abdi terek ka ditu. Mung nya kitu abdi terek nyarita heula ka Mang Barna satadina mah Mang. Nyajan puguh Mamang oge aya perlu ieu teh ka Mang Barna. Kumaha kitu Jan? Arek tulus ngunjalan ka inu Mamang teh. Puguh eta Mang, abdi teh ayeuna marek papalaku we ka Mamang. Lantaran poe ieu mah abdi rek mantuan heula Mang Barna nganggeuskeun kandang hayam. Tembal Lamsijan. Sementara Mang Barna terus mairan. Ayeuna mah mending kieu we atuh Jan ceuk Mamang mah. Keun wae lah perkara nganggeuskeun kandang hayam mah da saeutik deui ieu. Ayeuna mah leuwih hade sok we ngilu jeung Mang Seno. Pongko pan bisi Ijan butuh duit keur di imah. Nyajan da paling oge setengah poeun deui ieu. Kagok supaya kaina tereh kajual. Karunya ongko kasih wayong batur di leuweung lamun Ijan teu ngilu gawe mah cek Mang Seno ngilu mairan. Nya ari kitu onaman mah kuring nurutkeun we Mang. Manggawe atuh kumaha dena Mang. Walon Lamsijan satuluyna manehna terus amitan ka Mang Barna. Mangga atuh Mang. Hampurannya Mang. Kuring jadi teu tulus ya ngilu mantuan panggeuskeun kandang hayam teh. Teu nanaon Jan, teu nanaon. Sok Jan, teu nanaon lah. Tenang we atuh jeung Mamang mah. Dar heula atuh Jan, jika dapur darajung nyokot we ku sorangan. Da pamajikan Mamang mah geus mangkat ieu ka sawah tadi mula keneh oge, Jung. Uyos Mang. Hatur nuhun. Dantos dahar mah tadi ge di bumi. Mangga tuh Mangnya, kuring pamit heula ye Mang. Ceuk Lamsijan bari terus ngaleos kaluar tiburuan imah Mang Barna. Sapaninggalna Lamsijan harita Mang Barna cumarita ka Mang Seno. Aduh, urang mah sok karunya euy ari nempo si Ijan teh. Da cacakan mun boga pausahaan mah kajeun rek dititah di urang we meureun digawe teh. Ongko dari manehna mah jujur budakna. Prihatin
da ari ngarumasakeun sorangan taya kaboga jebag geus teu boga bapa. Aduh, sarua urang oge sabarana masuk teu tega ari nempoker manggulan kait teh. Da heueuh atuh ari pikeun pamuda sapantaran manehna mah jarang aya nu daekeun buburu malen kitu teh. Nu mataku urang sok dibere leuwih buruna oge najantara ari gede mah. Tapi lumayan we jang nambahan meuli dengan sanguna. Cek Mang Seno nembalan Mang Barna. Heueuh nya no, mudah-mudahan we atuh budak teh sing gede milikna bisa ngangkat harkat martabat indungna tina kasangsaraan. Terus ari ayeuna ente arek terus ka mana no? Uing marek kaleuweung we heula nya teh kaleuweung bari nganteran opieun jang nu digarawe. Kade nyabar ulah poho da urang teh butuh pisan. Tulungan heula we ke ari geus payu kaina mah ke ku urang langsung digantian deui nya. Nya tenang we atuh no. Ke sorenya dianterkeun ka imah duit mah. Syukur atuh ari kitu mah nya. Hayu atuh nya urang rek kaleuweung heula no eta Barna. Pungkas Mang Seno sanggeus disanggupan ku Mang Barna rek dibere nginjem duit pikeun anakna anu keur kuliah di kota. Tapi korek oge Mang Seno jurut turun tina golodog tina teras imahna Mang Barna. No atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.